ngajual ayam teh badak gente ieu euy anas mah dibeli ku aing 40. Alah aing maman euy. Ayam teh gering kieu ieu mah euy. Ah aing mah teu wani 40 oge. Bikeun deui kana bogana ah ayo. Bikeun deui. Goblok teh udah raya di konan hayam teh. Kabalik kopi jeung udud. Ah. Alhamdulillah hayam lagi ku bandar lagi ngukur tawa 9.000 ini dijual 40 alhamdulillah. Ah. Jaba hayam lagi rada gering di hayam na oge. Aing mah euy. Simbang ngajual ayam teh. Ah iya aya aya. Ieu aya ieu. Bang. Naon? Iya ngajual ayam teh teu wani ah. Coba ayam kering kieu dijual. Tuan ni kumaha? Mangga sia tuh. Duit na ge ngejabarikan kana kopi. Kana kopi kana udud. Teu apa naon da tadi oge ieu mah meuli bukti. Ai tadi mau nempo mah tak nolopi bati di mah beuli gancang 40 sedekeuh dia hayam leutik kieu deh kumaha. Ah, teu apa naon ieu mah da geus ieu dibalikan kana udud tah jeung kopi. Duitna oge. Dijual deui ieu mah apa ieu kakarang mah jaba leutik kieu bae balikeun duitna we ah. Duitna eueuh geus dibalikan tah kana udud jeung kopi. Deh kumaha teh ieu? Teu apa, ieu teu apa naon. Jual hayam ge cingkat kitu. Mata jual mali kudu taliti, da ieu mah ngajual hayam lain ngajual ucing. Ah meta we duitna we dekeun ah. Eueuh beak dibalikan tuh aya 20.000 duitna oge. 20.000 mah. Mahal teh. 20.000 rek tarima syukur tekeun bae gitu tuh. Da ieu geus dibalikan kana Bae udud. dekeun ah. Mata jual mali kudu cing balik kok selain kolot teh jual mali teh. Ada atuh. Tukang teh pibatieun 40 ieu 20.000. Ai kudu taliti atuh jual mali teh. Rugi ah. Kayak gitu carana mah. Aing maman euy. Duit tadi teh nang hijau ti maneh nu 40. Kasukan teh bakal pibatieun. Enak dibikeun 20, rugi 40. Bayang ke dibayar kurangnya. Ini 20 tadi. Duh aing kudu nomokan nih mah lieur. Ah.